Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan kelas 4 sampurasun kumaha kabarna dinten ayeuna patepang deui sareng teacher dina pangajaran bahasa Sunda kelas 4. Dinten ayeuna urang bade diajar ngenal nami-nami angka. Supados lebih jelas, mangga tonton video materi teacher. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rerencangan damang. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Nah, rerencangan dinten ayeuna orang diajar bahasa Sunda ngenal angka. Orang ayeuna ngenal angka ti angka hiji nepi ka angka 10. Catetnya naon-naon wae anu aya dina video penjelasan teacher. Siap? Mangga. Ayo diajar bahasa Sunda. Angka 1 sampai 10. Angka hiji dugi ka 10. Satu hiji. Dua dua. Tiga tilu. Empat opat. Lima lima. Enam genep. Tujuh tujuh. Delapan dalapan. Sembilan salapan. 10 10. Ayo kita ulang. Satu hiji. Dua dua. Tiga tilu. Empat opat. Lima lima. Enam genep. Tujuh tujuh. Delapan dalapan. Sembilan salapan. 10 10. Kita tes ingatan kita yuk. 10 bahasa Sundanya apa? 10. Betul. Kalau 1 bahasa Sundanya apa? Hiji. 8 bahasa Sundanya apa? Dalapan. 3 bahasa Sundanya apa? Tilu. 5 bahasa Sundanya apa ya? 5.
Wah, sudah nggak bisa ya. Sampai sini dulu, kita lanjutkan nanti.